Ari nu jadi kawit Sang Hyang Prabu Borosngora mangkon panjalu karaton ngalajengkeun ti ramana estu tanah pusaka kasebat daya panjalu nelah dumugi ayeuna. Tidinya ngabangun deui damel situ gede pisan anu dingaranan Lengkong di kinten eta legana 140 bata eta nganu geus tangtu sakitu anu gumelar. Sareng aya hiji deui dina tengah situ eta Nusa basa Jawa Pulo nu didamel padaleman lir kuta saputeuna situ ngaweng ukadaptun munggal waas meninggalan. Pinggir cai bumi mantri kaler kidul kulon wetan beres parele sakabeh katampi ku paimanan para abdi sadaya katinggalan suruh payus tur masih anyar babakan. Eker musim sarwa jadi pepelakan rupa-rupa kadu manggu jeruk paseh dukuh pisitan rambutan jeruk bali jeung kalar jeruk manis mipis purut kadongdong jeung gandaria. Teman-teman, seperti yang diceritakan dalam Babad Panjalu, ini merupakan danau buatan yang dibuat pada masanya Eyang Prabu Sang Hyang Borosngora. Eyang Prabu Sang Hyang Borosngora membuat danau ini yang disebut dengan Lengkong. Dan di tengahnya ada sebuah pulau namanya Nusa, atau sekarang yang kita kenal sebagai Nusa Larang atau Nusa Gede. Nah, di sana ada pintu masuk ke pedalaman. Ini merupakan kawasan pedalaman atau wilayah pusat pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Danau dalam bahasa Sunda disebut situ. Dan inilah yang dinamakan situ Lengkong peninggalan Eyang Sang Hyang. Di sana ada makam Eyang Haryang Kancana, salah satu putra yang menjadi raja berikutnya di Panjalu. Sanes henteu kawincik sigeg enggalkeun carita, nagri anyar langan maher, lawang kawitan ukiran sarta aya nu jaga, gulang-gulang jadi pamuk, namipun otek geus nelah. Unggal poe unggal peuting tara ingkah tina tempat henteu lian deui gawe marek sila bari jaga. Ngajaga bab drigama adat luang nu karuhun taki tabri lampahna. Inilah makam Apun Otek yang dalam Babad Panjalu diceritakan sebagai penjaga gulang-gulang gerbang Cukang Padung. Beliau merupakan penjaga gerbang yang setia dan beliau yang memegang kunci masuk ke pedalaman. Nah, lokasi makamnya berada di sekitar situ Lengkong. Lawang nu kadua deui santosa sarta prayoga tungtung pintu ngujur ngulon sasak gede sarta panjang santosa dijarambah nu katelah Cukang Padung lah dungkap ka ayeuna. Mungkin dari wilayah ini pintu masuk ke pedalaman Nusa Larang ini merupakan wilayah Kepatihan Hujung Winangun, yang mana diceritakan disinilah para tamu datang jika ingin bertemu dengan Eyang Prabu Sang Hyang. Di belakang saya itu merupakan sebuah kawasan dusun ya, namanya Cukang Padung. Nah, nama Cukang Padung ini diambil dari jembatan yang dibangun pintu masuk menuju pedalaman dari wilayah sebelah kulon. Dalam Babad diceritakan di sebelah kulon, artinya di sebelah barat. Kalau begitu berarti titik masuk pintu menuju pedalaman itu dari Hujung Winangun sebagai wilayah Kepatihan. Nama Cukang Padung diabadikan menjadi sebuah kampung. Cukang itu artinya jembatan dan Padung itu merupakan kayu bulat-bulat. Jadi jembatan yang dibangun dengan menggunakan kayu yang bulat yang dijaga oleh Apun Otek. Nah, dari sini mungkin masuknya kalau yang dalam Babad Panjalu diceritakan berada pintu masuk di sebelah barat. Rea abdi balawiri wantuning nagara anyar berat beunghar jeung kamukten senang tayak kakirangan sakarsa diluluran sanis kanten nu dimaksud laksana sakarsa-karsa. Kocapna Sang Prabu deui geus kagungan dua putra prakosa Karasep dugi gilig jeung prakarsa. Pambeget duanana Rai Raka runtut rukun sami dedeg pangadegna. Siang damelna pelesir Rai Raka sasarengan ngaheurap di situ Lengkong. Ngubeng muter pinggir Nusa. Ari nu ditunggangan teu sanes sampan parahu bukti dungkap ka ayeuna. Raina dikocap deui gagah sami jeung rakana. Sapertos nu kembar bae kuring mena kasamaran. Ningal sami dedegna salira sami tur jangkung henteu aya papadana.
Nami putra nomor hiji Raden Arya Kuning Nelah, nomor 2 kacarios Rainu Burei namina Raden Arya Kancana namina geus kamashur 2 putra kacarita. Adat perlampah rai tara kersa pelesiran jeung raka pepisah bae kapukuhna pepelakan di sajroning nagara bubuhan cukul mulus brai siangan pepelakan. Malah satempatna deui ngadamel sahiji nusa nu katelah nusa pakel paragi ameng-amengan saban siang didinya melak buahna diatur diajar sarta dikenca. Melak mang pelem kaweni buah bidang buah bapang buah cengkir buah gedong. Saliana teu diserat tinangtu kalah papan galur catur nu ditutur tempat ieu pakebonan. Mashur nepi ka kiwari kacatur paragi ameng nu nyarbat nusa pakel cantik ning anu baheula asal melak bubuahan tumurun ka putra putu kitu awal pusakana. Sigeg nu dicatur deui tempat bumi kapatihan pernah kulon dina jontor di payun aya paseban tempat anu seseban ujung winangun geus tangtu bareng tatamu nu dongkap. Ini wilayah dalam Kepatihan Hujung Winangun yang saat ini sudah berubah fungsi menjadi pemakaman umum. Di sini dulu merupakan kepatihan. Direnggi di pancak suri di papais keanehan, wantuning dina patemon cantik pinter pepalihna, biraksana laksana, salir padamelan putus, unjuk damel sapraganana. Sang Prabu nampi bersih sadayana padamelan teu aya anu dicale budi niskara kamanah nunjuk ringkat pinterna kamashur patih Panjalu dumugi sewu putuna. Karang palataran resik wiar wera titinggalan henteu meunang pisan kotor nu teu nurut di hukuman adat lumrah baheula hukumna berok belenggu ditempatkeun di paseban. Sinigeg dikocap deui Prabu Sang Hyang Boros Ngora aya manah kersa leureuh pasrah damel ka putrana putra nu pangcikalna kempel rempug jeung sepuh sarta Raden Patih pisan. Prabu Sang Hyang ngalahir kasepuh jeung kapatihna mentak karempugan maneh niat seseren ka anak mugi pada rempugan sakabeh urang Panjalu tah sakitu nya pamenta. Tidinya lami badami Patih serta Ponggawa kusadayana geus kahartos reh urang aya pariksa. Kitu ratu kersana kumaha ayeuna batur sadaya kudu unjukan. Unjukan sadaya abdi ngiringan sadaya karsa teu aya hiji nu manggok mangga ngiring karsa raja. Teu sanes rek ngaula siang wengi rek dicunjung ngaula satya Kang Putra. Sang Prabu ngalahir deui ka patih para Ponggawa naha enggeus rempuk kabeh. Patih para sepah unjukan nuwun dawuh paduka sareng sewu sembah sujud dumeh rek karsa paduka. Sang Prabu ngalahir manis kasadaya para sepah muji syukur ka maraneh kadar aing kalaksanaan. Terima dunia akhirat muji syukur kayang agung ka Gusti nu sifat Rahman. Harita keneh ngalahir kapatih lajeng nimbalan isuk dina poe Senen sakabeh kudu timbalan abdi para menteri kabeh masing-masing pada ngumpul isukna urang istrenan. Papakean masing resik saliyana panghormatan sadiakeun masing rame ulah aya kakurangan. Atur nu tumpak kuda lempit jampana jeung tandu sarta kasinomananana. Ari parabot anu aing sadia di padaleman kumpulkeun bae di jero bareng jeung aing kaluar serta jeung pangantena. Isuk Senen pukul 7 sadiakeun di tempatna. Patih nyembah gejung indit angkat gasik gagancangan nganggo payung seret hejo di jalan bari titimbal ngatur para Ponggawa kadieu batur karumpul tua anom di dawuhan. Cag sakitu anu kapihatur hapunten tina sagala kalelepatan. Kin urang lajeng kanu babak kadua nyisrenan putra anu sulung Raden Arya Kuning ngaganti Rama Prabu Sang Hyang Boros Ngora.
Saat sebelum Eyang Sang Hyang hijrah ke Sukabumi, beliau menyerahkan tahta kekuasaan kepada salah satu putranya, Haryang Kuning. Bagaimana prosesi penyerah terimaan tahta, kita akan bahas di episode selanjutnya. Ikuti terus perjalanan sini.